Nu nomor kedua, maot teh nyeri tapi teu nyeri. Nah, tadi mah anu maot nyeri lebih nyeri teh terjadi ka jalma anu kufur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu nomor kedua maot teh nyeri tapi teu nyeri. Nyata mautna jalma anu mukmin, jalma anu iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Emangna bisa? Emangna mungkin maut nyeri tapi teu nyeri? Bisa wae karena Allah Maha Kawasa. Contohna tingali kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf teh kasohor kacida kasepna, gagahna, sehingga ku kasepna eta Nabi Yusuf Siti Zulaiha nepi ka kagegeloan sirikna, bahasa urang mah kitu nya. Nepi ka pempeongan lah, nepi ka teu bisa nahan diri. Nepi ka maksa hayang ka Nabi Yusuf. Sehingga ku kejadian eta panyarahuan para pembesar, istri-istri para pembesar nyarahuan, akhirnya jadi omong. Cenah bahasana mun cek urang teh mah Zulaiha, istri pejabat orang besar, make bogoh ke hamba saya. Kan waktu eta Nabi Yusuf jadi hamba karena dijualnya, dibeli ku Siti Zulaiha. Nah, jadi bahasa orang mah jelema beunghar gegeden bogoh ka jelema leutik ka hamba, sehingga timbul omongan anu teu pantes gitu. Mun zaman ayeuna mah jadi bahan rumpian ibu-ibu. Cek Siti Zulaiha, can nyaho we sia kos kumaha kasepna Nabi Yusuf, kos kumaha gantengna Nabi Yusuf. Akhirna Siti Zulaiha ngin reka perdaya, ngin acara. Ibu-ibu para pembesar negara diundang supaya bisa hadir ka imahna. Gancangna cerita dararatang weh. Nya jelema nu rek ngayakeun acara, pantes nu ngayakeun acara. Nya rek ngayakeun rajaban, rek ngayakeun muludan. Oh, ibu-ibu sibuk. Kitu nya, ngeuretan kol, ngeuretan bawang, ngeuretan cabe, sakabeh olah-olah sibuk. Ngan Siti Zulaiha pinterna kumaha? Di tempat kaluarna, di pantot tempat kaluar engke Nabi Yusuf, nah, si meja dibariskeun. Jadi pahadap-hadap. Ibu teh pahareup-hareup. Tujuanna ngarah pas Nabi Yusuf keluar, sakabeh ibu-ibu bakal ningali ka Nabi Yusuf. Begitu ibu-ibu gancangna cerita, begitu ibu-ibu keur sibuk karat keureut olah-olah Nabi Yusuf digerok ku Siti Zulaiha. Yusuf, keluar anjeun. Keluar Nabi Yusuf. Kumaha kajadian ketika Nabi Yusuf keluar ngaliwat ka hareupeunana ibu-ibu, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qattaqna aydiyahuna. Bakat tingku asik ningali kaendahan Nabi Yusuf, ningali kana kakasepan Nabi Yusuf, eta ibu-ibu teu karasa leungeunna dikakeureut ku pesok anu keur dipake karat keureut olah-olah. Itu toa teu karasa gesret panonna mah hayo nuturkeun Nabi Yusuf. Bakat tingku asik-asikna ningali kakasepan Nabi Yusuf. Cek ibu-ibu teh masyaallah. Ieu teh jelema apa malaikat ku kasep-kasep teuing gitu. Tempo beres Nabi Yusuf asup ngaleungit ka ruangan sebelah, kakarak sadar ieu leungeun aing boborot kunaon. Teu karasa kakeureut ku peso, bakat tingku asik-asikna ningali kakasepan Nabi Yusuf. Tah, kematian pun sama seperti itu. Kematian teh nyeri tapi bisa henteu nyeri. Kusabab asikna ningali tempat pangbalikanana, amal alus ditinggalikeun. Pitempatkeun pangbalikan surga ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga nyerina sakaratul maut leungit seperti ibu-ibu tadi leungeunna kakeuretan ku peso tapi teu karasa. Begitu mah beres Nabi Yusuf ngaliwat ka karak sadar bahwa leungeunna teh kakeureut ku peso eta. Jadi sakaratul maut sakitu nepi ka model kitu dahsyatna nu insyaallah keur jalma anu iman nu takwa ka Allah Subhanahu wa taala terjadi sakaratul maut teh moal karasa nyerina nu aya mah endahna. Nu nomor kedua, dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma sita fa innaka mufarriquhu. Pek anjeun mika cinta kana naon wae, tapi ingat kabeh nu dipika cinta ku anjeun teh bakal ninggalkeun. Cinta anak bakal ninggalkeun, bakal ditinggalkeun. Cinta pamajikan, cinta salaki bakal ninggalkeun jeung bakal ditinggalkeun. Cinta harta oge bakal ditinggalkeun. Di mana urang geus almarhum mah harta nu kitu lubak libuk,
cek paribasana si jabrik di bilik, si jambrong di kolong, lubak libuk tekal bok, bakal jadi ngarang batur. Pamajikan ngorakeneh, salaki ngorakeneh, ketika ditinggalkan bakal kawin deui ka batur. Moal bisa marengan. Jadi pek anjeun mika cinta, tapi sakira-kira mika cinta nu aya manfaatna keur dunya jeung akhirat. Gitu nya. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngajelaskeun tentang mencintai. Ulah salah mika cinta. Kita jangan salah mencintai. Mencintailah dengan ketakwaan. Mika cinta, mika resep, mika bogoh kana perkara nu baris aya manfaatna, nu bakal aya manfaatna keur kebahagiaan dunia jeung akhirat. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Aya 3 perkara di mana eta 3 perkara kumpul di hiji jalma bakal ngarasakeun amisna keimanan. Nu nomor kahiji ayakuna Allahu wa rasuluh ahabba ilahi mimma siwahuma. Ngajadikeun hiji perkara ngajadikeun Allah sareng rasulna pang nu dipika cinta dipika cintana, ngelehkeun sakabeh nu dipika cinta. Jadi ketika orang mencintai sesuatu tidak mengalahkan cinta na ka Allah jeung ka rasulna, eta kecintaan eta mika cinta nu jelas aya manfaatna keur kehidupan dunia dan akhirat.